Alah, aduh Gusti. Aduh itu aya kamera geuninganan euy. Montong malincrak. Nah, ieu perkenalkeun aing Jimmy. Amit, ya hideung goreng patut deh. Ayo tuh mang gerak kawitan lah tuh. Anjing bangsat. Oke, pan barudakna ieu teh marerincak keneh geuninganan bagong. Ya sawe atuh ulah bugang bagong, cungur. Heuh hampura ka sadayana. Hai. Ganeng tuh dak. Cut. Nges. Dengekeun lah ieu si hideung ek ngabangus. Lain kara seuri tangkorak leheung lamun manis di bangsat. Jaga atau omongan teh bangsat lah. Hidung-hidung oge da semua awewe mah da harayangeun jadi kabogoh dewek. Tepuk tangan dak. Cek beja eta ge da. Nya atuh alhamdulillah nya sia tos dongkap ka tempat dewek di dieu. Nya sia teh urang mana sih teh hidung-hidung teuing. Aing budak jampang mah. Maneh naon eta beungeut siga begu kitu deh kah. Aneh deh. Naon ari sia? Puguh dewek oge lamun ngaca teh sok hayang seuri bagoy da nempo bebeungetan dewek jiga kieu. Teu mikir deh kah. Deka da sok era sebenarnya lamun ulin ka warung ye dengekeun. Ku barudak sok diledekan sia teh si cenah hidung da dewek mah sabar we teu kunaon da dewek mah ciptaan Gusti Allah alus da boga hate teh penyabar kitu deka salut ka maneh lain deka kunaon nya euy loba weneh jelema anu teu ngahargaan kana ciptaan Gusti Allah anu Maha Kawasa padahal jelema mah teu bisa nanaon atuh maneh masuk ku bisa ngomentar siga sia bieu geuning ka aing hidung sia mah sarwana jeung bat ampura tuh pan bieu mah dewek mah kalepasan juri euy ngedek maneh hidung ampura